anu rek nyurik na urang tewak Bapak uningati saha Dina sajeroning gering Bapak lain segering-gering tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet negara salamet musuh bisa kausir ya dalin segering-geringna cek aing oge paingan eta pisang diwawal-wawal tadi terima ya da pisang na make dikotok dipangbuburkeun ku AGBH teke si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu ngamonitor leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh kitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kantenan mak kaula nun naheur cai mah maksudna bakal datang semah ka dieu naheur cai mangga kaula nun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting we di saha bo Tajungan non je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu dibedol eta teh anu dibedol ku bola geuning baju ngan liat paingan dicokok ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianan eta bade naon Bapak teh urang nyalukan dulur Bapak pindah ka dieu pindah ka dieu naonana biukna pindah ka dieu pindah da geus montok lah pindah ka dieu lah pindah lah maksudna lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sinuku tunggal mate ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa iya iki nyaeta ngagupay ngagunakeun ilmu panggupay rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna walah iya inggih anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri nutuk leuwih teh kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum nu biruan tamanya Pak ka dieu majuna nah jaradi jelema deui wah startek teh teh incun ini anu teh Wilujeng Sumping yap sampurasun rampes astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke aya keajaiban gitu Wilujeng tepang deui sanajan urang papisah tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa
sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh bapak abdi aing teh lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna. Aduh anak king Astra dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangga linggih aduh nuhun salamet maneh bapa abdinya geuning nyaho apa we cenah tadi Wilujeng tepang deui linggih cepot salamet maneh jang dawala salamet mangga linggih Bapak abdi deui nya bener alah ya Kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi Pak ya loba nu ngabelana ieu teh bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki emak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu boga teh jamuna Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata gerak korehan anu sok didongengkeun ku bapa ilmu 4 kali 5 pancer teh geuning ieu buktina batur mengan ukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur naon kan cing Bapak ngadongengkeun ilmu 4 kali 5 mun ngahaji mun kawasa di jalan 4 kali 5 pancer lain ngahaji dari rukun Islam dari langkah beragama ingis luar biasa ngimpi aing teh lain ieu teh dawala aya keajaiban kieu Kang kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh ieu teh meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 4 kali 5 pacar gitu jauh-jauh ke RW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu 4 memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu 3 lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean
Kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja teh hate oh nyanya ka beureun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate eta nu ngajongklokeun teh hate hate kusut nu jual begang wujud dek gerelut kumaha hate segala rupa ge kumaha hate oh cing jadi guru amin jadi ilmu wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung kaula pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi. Dupi apa? Pagawean anjeun. Wayahna pangnewakeun Arjuna. Geramanian di pancuran Talaga Arum. Hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan. Sabab eta teh katenung ku jurig. Alah. Nyaan euy. Jurig jeung geuning sakti. Wow. Kumawasa, tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna Bapa tingali. Nu kumaha nu mulya teh? Anu bisa ngagunakeun akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaanana. Luar biasa euy urang. Eta kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui. Sangeusna Arjuna sadar, tuluy ulah waka ka puseur daya amarta langsung ka nagara awu langit. Engke sarerea tepung di ditu. Dupi Arjuna bawa ka itu, da geus sadar. Tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awu langit. Tupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awu langit di ditu kumpul siap itu cenah nongton di ditu jadi Nu Payun, Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi. Aya abdi Nurulung. Atawa Nurulung rinit. Alah. Sia Nurus Tunyung. Pantes. Dupi kaulan Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna. Gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian. Sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya. Sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tah mangkeluk. Siap. Ayo. Sabab Kresna teh pengaman dunya, cing aya gawe gitu. Oh, gaji we gitu. Oh, aya gawe teu. Gawe henteu. Hayang busung. Oh. Nya. Siap banget. Ayeuna kaula bade mios. Pot, dek milu ka bapa nu mana maneh? Cing. Ah, bingung ke bayu aing. Dek milu ka mana, Kang? Pilih hiji Di antara anu 5 ieu saha anu panggede duit? Panggedena duit. Anu reuncem, Kang. Nu reuncem meneh. Abdi mah rek milu teh kan nu reuncem. Karena teu susah. Ah, kuring mah kumaha tugas ti pancer we. Geus milu jeung kaula. Saya. Mari lu EKB. Anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan. Ayo nit. Mangga. Kana elap
salametkeun Arjuna. Beras Bapak. Panggil. Tersangka teuing Bapak aing. Benar Kang ta eta boga bapak Mak ngahep-hep we. Luar biasa itu Pak kejadian teh. Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu? Salat. eta Salat. Patri. Daya deui, Kang. Akang bisa sholat. Terus apa? Sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Sholat Aja nih. Ai maneh tara-tara teuing atuh. lain bener kedua teh jangan Tara siap eueuh buruhna. sia eta Naon? Heuh da kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. nah aja itu teh mah heueuh Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Ai janji dekul mah eta mah tuturut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we. Apa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Sok supaya kahartieun. Ai salat teh tugasna aqimus shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau kalau udah telepon anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun. Bener dawala euy. Tapi kunaon atuh? Naon? Dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae. Boa eueuh pulsaan. Boa meureun tara zakat. Anjir. pulsa teh zakat Tara sodako, tara nyieun kahadean ka batur. tara nulungan Kumaha lamun dewek daek sodako, daek zakat tapi teu nyambung keneh, boa teu dicas. eta Boa tara silaturahim jeung baraya, jeung kiai, jeung ajengan. Jeung alam. Allah. Kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukecan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Bahwa paling suwe dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa dikeureuyeun tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran
Ai dibakar panas tiis, panas. Apa hileud? Apa? Hileud panas. Akibat tu barang hakan ngebulen maneh. Bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon. Mungkin teu? Henteu. Tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu. Bisa ka Cirebon ini tiber. Nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea Nahan lapar wungkul. zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang Siri omongkeun. Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui. Hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam. Nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon? Cing. Jauh doang. Heuh. Jauh. Eta. Aing ladang puasa teh eta we THR. Nu dipelongna di THR. Wah, digadekeun kana urusan dunya. Paingan teh dijabah. Eta geuning panyakitna. Tu sangka sia da wala. Ah, pinter. Ah kitu Pak. Syukur. Sok ayeuna mah urang gawe we. Salametkeun nagara, salametkeun pamimpin urang. Nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik. Urang init gawe we nya Pak. Heuh. Bra, urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam. Sok atuh apikeun. Itu bueuk nu teh kencarkeun karunya tong dikerem wae. Cileuk. Alu resep deh kana pabueuk teh. Nah, make resep Kang. Asa nempo potongan. Asana pemotongan di Cidahu. Bebeja heula ka ma. Hayu. Cenawa. Sok geura culik raja kaula. Tapi saacana nyulik bakal dipegat ku kaula. Awas. Mah, kaula nun. Bapak dek berjuang heula mah. Wilujeng Kakang Semar. Kacarios ieu anu bade nyulik Yudhistira. Duh, nyaeta cicing di perbatasan. terus. Ngadaguan waktu peuting dek ngabongohan Raja Amarta. Iya hiji. Oh, hei.
istirahat puting ke sampean bakal diculik bakal dibawa ke negara kaula Kang Sampurasun saha ieu geuning Ki Adi aya naon ye nah hajik-hajik ka dieu daya Kang wayahna ulah dituluykeun bahaya urang amarta canggihna leuwih ti urang aya kajadian naon maneh ieu alah mangih kareuwas anu luar biasa Doh. aya aya naon maneh ka dieu nuturkeun sadaya-daya mangih kareuwas Allah. kareuwas naon pilih akang cilaka Luy da kaula oge ieu teh aduh gegebegan hate Jantung teranu. ai kitu kumaha saangkatna akang teh marukana kadatangan Sema saha Arjuna jeung Dorna Doh. maksudna dek guguru kasaha ka raja urang ai ku raja urang teh ditarima heug cenah maneh guguru ditarima asa syaratna maneh kudu maehan Semar diteuk-teuk opat Pentas syarat. dirig-dig geus caritana kaula teh marengan Arjuna Ya. di jalan panggih jeung lanceukna jadi korban ya langsung katumaritis heueuh we kaula ngadagoan di perbatasan leuweung teh Arjuna teh mawa Semar Allah. ngan geus paeh Geus ka- Semarna teh duka dicekek duka kumaha geus jadi bangke. nya di leuweung teh ku Arjuna teh dicacak jadi opat dipotongkeun dibuleunna ku Lamak Bodas Eta teh. ya terus yang ngaralamun saha teh Arjuna jeung kaula Baina geus gadon. ngalamunna kena tepugu ngaharuleng ngareureuhkeun tina kacape iya meureun ngadongeng teh geus rada lila ya cekeng hayu Arjuna urang init urang nyetorkeun ieu wujud Semar ka raja kaula Doh. Leres. hayu atuh cenah durug-dug teh Arjuna heuh nyokot gemolan nah gemolan teh beut eueuh naonana wujud Semar teh aya gemolanana we nali Geus eta potongan-potongan wujud Semar teh eueuh laleungitan kumaha meureun aya di leuweung mah da kudu aya tapakna kudu aya tapak. ieu malawon teh nali keneh paguh Anu kuroba. luar biasa Anu kuroba. bingung tah kudu ka mana neangan dek ini nyetorkeun ka raja maklum amak raja teh adatna Wah. Wah teu sahaokeun bakal. lamun mawa paisan kosong teh mah moal teu disiksa kaula maju jurang menurut Teu meunang babenu. ngalalamun salila-lila di leuweung duaan jeung Arjuna no atuh keur ngalamun kitu kurunyung teh aya budak ngora ngaranna teh Nur Banyu Eta teh. mencerok ka kaula jeung ka Arjuna teh saha teh eta Nur Banyu Netep we kulan. ieu cenah nu ngaran Arjuna teh ceuk Nur Banyu teh kasaha ka Arjuna ai Arjuna bari cengkat tina Cingogo heueuh rek naon kitu oh syukur atuh cenah
Nah eta mah jojekuk teh. Saha? Nur Banyu ka Arjuna kana cukang irung. Allah. Atuh puguh Arjuna teh ngadayagdag. Ceuk kaula. Nanaonan sia teh? Teu puguh mimitina make ngadagor segala. Digabrug ku kaula eta Nur Banyu. Ai sugan teh moal ngabalicet. Ai dihareup tangka kai gede. Beletuk teh sirah kana tangka kai leng. Barang ngareret deui eta. Peukeun tarang jamomom. Ngareret ka tukang Arjuna geus eueuh jeung eta satria duka ka mana. Wah, Tah kitu riwayatna mah. Kaula dek balik-balik kumaha kadunungan sieun diambek. tangtos atuh. Dek milu nyulik we ka dieu ah. Nyarek ngagabung Heeh, dek ngagabung. Ngan kade cing ati-ati bari ka kaler lagi sewa pak. sabab kabaca ku kaula ieu teh daek teh daek intelijen. Wah, Urang negara Amarta eta Nur Banyu leres. atawa ti Densus 88 Rupina ulon. penjinak gadis Bom. bom simuhun tah kitu ieu boa-boa ieu rahasia urang teh geus kapanggih Kabongkar itu. geus kasadap urang Terus ka monitor itu. datan nirata ngademan saha itu datan nirata ngademan eueuh pakulingan terang eueuh pakulingan terang Eta leumpang nepi ka ngacan. araraneh jelema teh Nepi ka ngacan gitu. alah pai Sugantennya daya aya guru. jelema nih saha satria ngaran kaula Nur Cahya Nur Cahya Wah, lobatina Nur nya. nu tadi teh Nur Banyu Ayeuna nu newak Arjuna teh ieu Nur Cahya aya eta kuring nu mere bawang Nur Rohman Paji Nur Rahman. Pantes itu. aya itu nu tukang kuring heeh Nur Malasari Da eta mah tuh istri. dek ka mana sampean dek newak culik culik naon peuting engke Raja Amarta anu kakasih Yudhistira rek diculik usaha wanyeun Geus kasadap. tuh percaya geus kasadap urang ieu Monitor lin. ya tuh tingali dina tangka kayu teh teh kamera wungkul dile Kamera wuku atuh sembunyi. pokona si laing ngalengkah di perbatasan ieu dina harti cilaka sia nyaho ti mana anjeun tina hate sampean kunaon nyaho hate kaula pokona apa tina rinat beungeut anjeun oge geus kanyahoan Gitu benten atuh. moal bisa ngebohongan hate mah apa beungeut teh gambaran hate Benar kan. setiap beungeutna beureum eta hatena goreng anu kitu teh kudu ditenggeulan Ulah buah ka aing sia teh goblok sia rasana teh bodas beureuh disadar. urang ngajar Nur Cahya apa kon wani marang aku ora wani dening ngapaku lanang kowe lanang Aji mula ditegah dia pada bejaan dulur anu sawarehna deui kapung wakul buaya mangap manusia model ieu siap ade cing hati-hati
Haling pot. Haling. Sawios atuh ku abdi lah. Haling. Haling. Montong pipilueun sia. Jelema sangsara mah. Goblok. Jerowo. Semua ngadak-ngadak minta nyatu ka sia sangsara. Siap wae goblok. Cok. Gas. Tong dihalangan atuh. Halo, belum. Gas. Kan. Siksa wae sia. Oh, percaya. Atena mamang blang sia teh. Sawios atuh ku abdi lah mundur. Awas loba batur teh ieu. Maju satria. Darurat reret. Lamun teu katanagaan aing kabur. Wah. Udang sia. Ayo. Ayo sia. Wah. Dawala. Tulung. Modar sia. Ayo sia. Lo. Dawala. Modal. Cilaka itu pun lanceuk dialungkeun deuleu. Pirarian atuh. Wah. Tolong. Newo wae teh si goreng dodonges. Iya. Raden Gatot Kaca. Iya iki. Satria Mulajang Tengah. Anu nuju matroli kaayaan negara. Leres. Memang di hiji leuweung aya anu dicuriga. Nanging sateu acan ngayakeun tinakan soteh. Teu acan ngayakeun tinakan soteh dumeh eta jalma teh can ngalengkah. Can ngaleuwihan perbatasan can nincak ka negara Amarta. Ieu ge. Tapi ujug-ujug aya kajadian. Tulung. Saha teh? Lajeng Gatot Kaca Nyi Roro tina Mega Dutamana. Alhamdulillah. Naon Kang? Nyangsang dina tangka sukun. Totokeun Aden kayaknya. Aya hilet beng. Lah, aya Bang Bara dulu. Totokeun. Jalma teh boga rumah satu teh. Ngalanggar sia. Jadi tulungan. Tolong. Woi. Kuatir. Teu aya deui, Aden. Buat kamu ruluk. Udah. Udang. Alah. Da geus salamet. Udah sadap deui. Euy. Euy. Aka salamet. Ari silaing. Kuring. Tingali we. Udah. Udah. Alah.
Gusti geuning ieu teh Bapak Panglima semah kapihatur Bapak Komandan diuk salamet geuning kurang teh ieu tingali aya Bapak Komandan aduh Gusti mana teh sanes kopi anan mana we sakarep alhamdulillah nuhun agan abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng wah pejet rag-rag kana batu diuk moal teu pejet agil nuhun agan dialungkeun ku saha ku jelema kula wah jangkung gede wah gitu saha mata teh jangkung urang mana urang negara awu-awu langit patih awu-awu langit awakna meber saluhureun agang sakedik awakna teh jangkungna non teh Sagi itu mah ya. tatona dina bujal percaya eta teh jelema teh keur diincer kunaon sia ujug-ujug ribut dek ditewak ku abdi eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge ngalanggar sia ngalanggar naon lumata kudu apa kana ilmu militer strategi militer eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh haruba kabahaya lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta perbatasan ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan luar batas kene Kang. jeung ulah ditindak heula belgug kudu apa kena hukum militer Salah. lepat atuh abdi Kirtan menang palu. ye newak bangsat oge bisa sote dihukum hiji bukti dua pengakuan tilu saksi da ieu mah teh ngaku Saksi bukti pengakuan. geus ngaku naon parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik ngaku manehna baru ditekan ku maneh da mah sieun ditekan ku abdi mah Ditekan dicicak. ngamanehna ngaku utusan ti awu langit Bawa dicicak inung sukuuna. maneh rakyat nuhun ngayakeun tindakan laporkeun ka berwajib ulah main hakim sendiri ulah janji aya nu leutik serba salah Bisi kami yang belit kabeh. sidik kuring teh niat bener niatna bener tapi salah ngalanggar hukum salah kaprah artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum Dikik balik dengar. nah kado aya kadua mengeunangkeun bari baeud itu aya kadua rarato aduh na kudu kumaha ing hirup mun ditengah dukung pada hati nanya aing teh baru deungeun si age ka aing Tadi dukung si Mahmud. sumuhun rumaos saya agan tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ku budak ngora Iya. Ieu man bangkong pan. udah balik deui naon nah geuning balik deui keung Rasa gua batur. bawa batur nah keung sabab di hareup aya nu ngaresek eta babari balik sia teh mah di papagahan deh kacanakeun abdi teh ku budak ngora saha ngaranna teh Nur Cahya saha budak ngora ngaranna Nur Cahya panginten karek 20 tahun mah budak ora pisan eta mah ngaranna Nur Cahya kabawakeun budak ngora eta eta mah jong ngajak gelut teh ka batur teh maneh cenah rek nyulik Raja Amarta nya eta teh salah bejaan jelema kitu teh da abdi teh apa gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep aku teh apa duka kumaha
Di bawah kana kitu mah bodoh abdi teh itu. Bodoh karena hukum masih itu. Da ieu wiwaha teh itu. Oh. Kudu boga wibaha teh etika teh. Pugu manehna teu boga wiwaha mah. Kaing ibu sorame. Teman da baheula atuh. Da baheula atuh. Ngaranna teh Nur Cahya. Nur Cahya. Budak di mana? Ai kapungkur teh budak teh di abdi keur leutikna teh. Nya, dikukut. Di warah ku abdi. Tos 20 tahun leungit teh budak teh datang-datang ayeuna. Ayeuna geus dewasa. Panginten sakola di luar negeri, pinter teh kan. Eta teh Saha teh? Eta Dewa Nur Cahya, menang beasiswa. jenius, kengeng beasiswa teh. Sareng beas beureum. Leuheung leuheung. Halus teh. Abang tepangi teh halus. Halus sabulan dipagi teh. Polontong nganagan. Waniana mah wanian dengan polontong. Pronto unggul. Cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tinakan cing teh ieu. Aduh. Ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib. Ah eta cenah Gatot Kaca. Gatot Kaca teh kala kasorana gede ai gawe eueuh. Gaji. Ceuk saha teh? Eta ceuk eta. Ceuk Dewa Nur Cahya. Sorana Ngomong kitu ka kaula. Bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun. Eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung. Bener eta teh Dawala. Si Dawala mah harita teh nuju kiih. Si eta masuk nyilakakeun euy. Di mana mangkelukna? Palih ditu bulan. Ini siap. Nah, teteh. ngadukeun. Pan itu teh ti pihak urang, Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali. Bayang we. Ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep. Sekali-kali bener. Di pali mana jelemana? Bieu teh dialungkeun ku aing ge. Pokona bisi loba batur bantuan aing. Siap Gusti. Sun Gokong kaharepkeun. Oh. Percaya. Percaya aing. Mau jangkring. Awas sing hati-hati. Siap Gusti. Bawa jangkrik. Saprap tanep Gatot Kaca sampun dumugi dateng arga. Wala. Di luhur datang na Gusti. Moa anak Japati gitu. Wah. Nyonok Japati. Ponggawa. Anda ba. Wah, itu Oh suara. iya, sorana gede wah. Sorana. Tahun sorak itu ya. Sopo haranira? Nanya ke kaula. Weh, gede si itu. Ketemu lagi nya. Wah. Di mana sia teh bieu teh? Ku aing ditotokeun teh sugan aing modar. Urang moal colena. Rag-rag di warung. Nah, teu mawa kerating deng. Di dagoan ku aing mawa bubur ayam. Bubur we. Nah, sia teh bubur mah paragi cangkeng. Kayak gitu. Bubur gitu, bubur ayam, bubur memaot. Atuh mau foto lontong. Maot mah gugur. Gugur. Cing ai gugur mah ngabeledug. Jelegur. 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 Ngabeledug mah jurig. Saha ngaran anjeun? Ngaran kaula Jabang Tutuka. Wah, kesuarta. Jabang bayi. Jabang Tutuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto.
Gatot Kaca Purabaya Puru Kuntul Karitungu Purabaya Kancing Jaya Kancing Cetet Kancing carikeun ngerikat gitu akhirnya nak kis lebih kapas gitu boy mata kena ngerikat aing Kancing Jaya Krincing Wesi Krincing Wesis Wesi Krincing Wesi Arimbi Suta Arimbi lapar kayak ku beres refleks gitu aja percaya tapi pas we Arimbi Suta Bima Putra refleks gitunya tapi pas we itu Bima Putra Badalungan Badalohor cepet gitu tapi pas we wani marang aku ora wani dening ngopo acan alah dengit coba maju kurang ajar ayo pada geuleuh ti tadi kene aing kasih aja jadi jeung si Huis eta mah saha ngaran sia ngaran kaula saha Semar Suta Siti Ragen Suta Bagong Astra Jingga Sepot Sutisna Abdullah Uned aja lu baru baca ini saja modar sia musik sia modal sia anjir bisaan euy aya kitu leutik iya anjir berat euy berat alah berat wes berat ya woi eta rikat gitu teh mah sangka euy tukang ulin atuh woi so sia alah gelo aing ditotong aya naon panuju ini digeuweung kacida sia mah jeung geuleuh aing nya oh lieur
aja. Homo sianya. Weh. Pek anjing pek. Homo dititah ya mau goblok. Mau diasongkeun. Tah bebas. Ampun. Mau diasongkeun. Weh.